Ya. Ai mana teu ngarongsok? Henteu aya nama aduh kersal se. Nah, geuningan aya usaha salse sagala rupa tuh. Mau tere beunghar. Ah, ayeuna mah keur ieu heula, Bah. Kersal se. Bener keur salse. Heeh, kersal se. Tapi mana hayang duit? Hayang aya duit mah. Ya heueuh jalma geus sadaya hayang. Ye. Pang nawarkeun sampo jeung. Nawarkeun sampo. Heueuh rek ngaborongkeun sampo. Mana? Eta di kebon di dinya tah. Di tukang. Oh, lu di tukang. Heeh. Gatuh. Kasaha urang nawarkeun nya? Lah karep teuing eta mah nu penting mah aya nu meuli we. Tawarkeunana 1.200.000. Sakebonan. Heeh, bae lah lamun ditayeur 1 juta ge bae gitu. Da mana hayang bati mah kan kumaha jadi 1.200.000 pun kumaha. Heuh atuh Mang, urang ngajarang ka belah ditulah supaya Bagus. aya naik meuli sampo. Tapi ieu teh kasaha nawarkeun nya? Lah, kumang kewe lah. Nalang neng 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 neng. Alah, Nah, kenaon Mang? bercicing aing cup. Yo, urang arek ngaborongkeun sampo dibeli moal. Loba sampeuna kitu cup. Wah, sampo mah loba Mang. Sakebonan. Coba bet-bet teh gararede. Heeh cup. Heeh. Cing urang teh bawa sampeuna yap. Hoyap berayap jeung urang. Wah, beutina ge gararede. Heeh. Jauh kene ieu cup. Henteu. Yap Mang. Enam. Tah, yuk Mang, ieu sampuna teh. Kang berahanjat nang kan ieu tah Mang. Oh iya cup. Bener cup ieu teh tangkalna mah gede euy meureun aing lumayan lah aya batian euy ieu mah. Heuh Mang. Bener cup ieu mah euy sampeuna ge aralus cup. Wah, pasti Mang ieu mah sampo mah. Ieu hayang sabaraha cup? Ieu teh Mang, hayangna teh 1,5 juta. 1,5 juta. Heeh. Lah atuh kurangan atuh cup. Enggeus Mang, sakitu mentokna. Lah sok atuh kumaha ieu aing ngadu ieu jeung saha cup? Ya ka urangkeun duit nama. Bener cup ieu teh moal dikurangan cup. Moal urang mah hayang sakitu lah. Geus we ambe aing teh harerese ngajualna lah. Heeh, Dibeli we ku aing jadikeun. Wah, pokokna mah ieu sampo mah meyakinkan Mang, beutina Oh, loba bayakin ieu mah. Bener euy sampeuna mah. Ya aing mengpeng loba duit aing lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 ah loba kene. Tah, 15 eta. Sugan teh rek dibere deui embohna. Moan teu bae lah geus. Betul tunuhnya Mang. Heeh. Hoyap Mang lah. Jig. Bener ieu mah euy. Kebatian loba lu. Menang meureun sekitar 2 ton mah euy meureun lah. Menang lah ya insyaallah menang 2 toneun mah. Kak. Wah, mayan euy. Wah, persakan ti dieu ah 500. Ah, aman euy. Gas. Yo ta. Dieu geus diborongkeun. Sabaraha? 1 juta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ai mane geus joget batin can? Encan atuh. Aing mah tuh. Manya 100. Nah yang sabaraha ai maneh? Nya jauh kebona di ditu dibere 100. Iya. Tuh aing ngukur ka baganda 800 salah kalega euy. Cik geus nuhun. Nuhun nya. Heeh, Cung. Lumayan 800.000. Boga milik sabodo teuing ngaranna saha tah basa pesaha lah. Hah, bener euy. Daripada dagang rongsok mah mending keneh nyaloan nu kieu euy. Nya ngajualna meunang 500.000. Nya ieu dibere 200.000. Ah. Lah, aing geus meunang pibatian ieu mah pokona mah lah. Geus. Tatap matamu bagai bujur hayang. Nah kita. Nah memang aing ngerasa penuh aing itu. Mang, mari tanggal sampo aing. Nah, tanggal sampo maneh da aing anu meunang meuli ti si Ucup. Menang meuli ti siapa nih tanggal sampo aing kebon aing di peperat kali itu ge. Ti si Ucup ieu mah para aing. tebe kakana kahanjuang oge nu aing ge mah tanggal sampo aing, Mang. Duh, nu kawas teu apal pan teh kebon aing, Mang. Hanteu aing apal ti mana? Begitu emang menang meuli ti saya. Ti si Ucup. Ti si Ucup. Heeh. Nah percaya kasih Ucup atuh pan ieu mah kebon aing tanggal sampo nu aing kabeh oge. Da aing teh apal naon eta Nur aing meulina ge ti si Ucup. Teu hayang nyaho aing lah kerep teuing. Si Ucup saha eta? Ti Papas Cepotnya na. Ti si Papas Cepot anu beureuteut teh Si Papa Cepot nu burata. Heeh. Papa Cepot dipercaya atuh da mamang mah. Duh kumaha tuh aing bereng duit 1,5 juta. Bodoh amat ieu mah dan kesampuan nu aing ulah diala. Aduh. Ih, tuh para radu mamang geus awas.
kebon aing man di ala wae para radu tuh da teu bebeja Aing heula. kumaha tuh duit itunya bisa 1,5 juta kasih ucup. Ku aing dipenta deui lah. Aing goblok. Aki-aki buruk teh ke aing nipu goblok teh ku aing nu kapanggih di eurat dahuluna. Punten bade tumaros aya nu sok calan madu ieu di palimana nya? Buka teh terang. Biraku teu terang pan ieu tah. Ieuna tah. Biraku teu terang Atuh aing dasar budak ngora mun kita tadi atuh nyuhunkeun nu kieu mah. Sok di paling mana? Padi tonggo. Tapi ieu heula. Tuh aing ge mah aya ya wae. Enggak, ieu. Mung 10.000 mah. Mung 10.000 mah mung. Ulah 10.000 tua. Tambahan deui atuh wa. Hoyong sabaraha Tambahan deui mung. Loba mah. Hen kumaha? Ieu wae geus ieu nu ieu. Mung. Itu atuh wa tira tadi teh. Ieu ngaranna wadaya bager ieu. Hatur nuhun wa lah. Hatur nuhun. Buat atuh kapan geus buruhan. Yuk antar. Siap atuh wa. Ih motorna ulah teu di dia katonggokeun tuh ka ditu tuh. Oh, gatuh. Ya. Oh, iya ya. Tah ieu wae ya. Oh iya, mana si bosna? Hadir, ya kembangan segala, oi. Hebat. Oh iya. Tuh kabeneran terpanen wae ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha mang? Alhamdulillah. Di palihan mana? Abdi Mas. di Kawali. Oh, Aduh. aduh, Priyogi Madu. Priyogi pisan madu saya teh. Pisan dia nuju panen. Alah, Tah, kieu panenana teh tah. Di polongoan kieu. Tah, si kantong maduna. Terus kieu cus tuh. Langsung ke dieu. oh janten kieu ang eta teh cara nyedot madu teh. Naon tah? Lain. Sabaraha botolna ieu teh ang? Rupi-rupi aya nu kemasan 250 mili sareng nu 100 mili periogina nu sabaraha mili Tah nu 100 mili wae abdi mah. nu 100 mili memirang 80.000 Tah eta abdi mah. Mangga Sok sabotol ang. siap mangga bade langsung nyedot heula atanapi engke bae Sok engke wae abdi mah lah. Mangga, sok Engke wae. bilih bade nyedot langsung heula nyobian ya Moal teuing. Bade nyobian heula. oh Nyedot. cenah tadi moal Ayeuna mah hoyong. Iya, atuh. Nyobian abdi hoyong ayeuna mah. ayo Enak mantap Mantep. ieu rasana kitu Aduh. teh Mantep Nyobian deui nya. mangga sok siapkeun Seger seger pisan bener ya mah. Disebutkan madu KTH sangkan hurip opatea madu murni 100% murni hasil panen sendiri langsung nyedot langsung tina sarang nabi kawasi uwa dijamin pokoknya mah kemurniana wa Atuh ari kitu mah abdi bade ti dieu wae moal ti sasaha.